Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tiageningannya dina acara anu maneh dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejak neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jumad Kasarat bagian anu kalima. Ieu mangrupikeun karya Kang Cepi Setiawan atanapi Ari Salse. Rada lateh nya kitu teh anjeunna bari damel kitu nya, ulah rusuh teuing cenah. Ya oge nemyani anjeunna teh nya berkarya, doakeun nya ku sadayana Kang Cepi pengarang dongeng teh sing dijemarkeun rezekina meh tiasa fokus kana dongengnya. Lumayan aya talenta tapi anjeunna pabenyeng-benyeng jeung kabutuhan sadidinten apanan kitu nya. Beta teh teknisi alat berat supir beko anjeunna teh doakeun nya sing aya we jalan rezekina menuju di Jawa Timur ayeuna teh. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Jumad Kasarat teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa jantan lencang nu ngahibur ka wargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai ditepas bari nyawangkeun bohay oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur asgarnya, di pasar, di pabrik, di kantor, bari ngaronda, bari jaginya, di perjalanan bari nyupiran, pokoknya mah kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damelan dong katineung cenah nya ulah hilap di like di komennya komen teu komen burut pokona mah komen ya alur caritana kumaha tah saumpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu nya asa baraha we saikhlasna 2000 we etang-etang parkir wewes nya. Langkung raos disambungkeun kana speaker aktif atanapi bluetoothnya ngageleger komo kana tua masjid jam 2 peuting diontrog supados teu nyangkulong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Jumad Kasarat. Ieu pamunuti pengarang dongengnya komen saatosna ngadangukeun alur carita teras bilih aya ide ti pala wargi hoyong carita model kumaha serat tina komenanana supados ditampung ku pengarang dongeng ke orang nyiptakeun dongeng sesuai request gitu anu komen. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Sanggeus kumbalana nemahan pati awakna ngadadak ngaleutikkan deui sakabeh nu aya ukur nyakseni kabeh ngajanteng bari olohok bengong kawuh gumerentes sajeroning ati leuwih ahengna deui basa waruga kumbalana laun-laun robah jadi orai mangrupa wujudna anu sajati
Serog Mahapati jagat nala maju baripok nyarita. Senopati Sanggarana, kaula nibankeun parentah sangkan ngaduruk waruga kumbalana. Kitu deui ka sakabeh wadia balad. Gera beresan deui kayaan pataman anu acak-acakan. Unyuk sumangga Kanjeng Pati. Temal Sanggaraga. Sanggeus kitu jagat nala ngadeuketan ka Raden Wijaya. Hebat Raden, eta buta teh akhirna mah perlaya ku salira. Awahing ku bunga jagat nala nepikeun ka poho ka temah wadi gabrug ngarangkul ka Raden Wijaya. Sedengkeun Raden Wijaya teu ieu ngarasa atoh kalah ngabetem bari ngahuleng kawas anu teu percaya kana naon anu geus tumiba. Sanggeus udarangkulan Raden Wijaya ngandika. Saleresna mah sanes abdi wungkul anu ngajantenkeun kumbalana perlaya teh paman. Nah Raden, apan sadayana oge nyakseni jagat nala neuteub antep. Sumuhun, nanging disagedengeun eta oge aya nu langkung kagungan jasa. Nu kahiji Paman Patih Raksawiguna. Anjeunna sumping sakedapan bari masihan uninga wireh kalemahan kumbalana teh aya dina lak-lakanana. Eueuh, duh kalaresan teuing atunya. Pokona hiji waktos mah urang ulem sina sumping. Urang tos kahutangan budi anu kacida ageungna. Kantenan pisan paman. Atuh anu kaduana nyaeta Mang Jumad. Anjeunna oge kalintang ageung jasana. Abdi yakin pami Mang Jumad teu ngarapal jampe mah kumbalana moal dugikeun ka ngagero nyebutkeun panas. Tah dina waktos eta pisan abdi gaduh kasempetan mesat panah. Abdi rumaos beak dengkak ngakalanana, nanging akhirna mah geuning teu burung mendak jalan saparantos dirojong ku Paman Raksawiguna sareng Mang Jumad. Ae teu sangkinya jagat nala ngarenjag. Serog ngadeuketan Mang Jumad anu keur pupuring ngisanahan ka nyeri, brek sideku. Hatur nuhun anu saageng-ageungna, wireh parantos ngabantos putra mahkota dina mayunan kumbalana. Jagat nala bener-bener ajrih nyembah bari tungkul di hareupeun Mang Jumad. Teu pisan-pisan Aden, mamang mah teu tiasana naon. Eta mah mung kaleresan wungkul. Temal Mang Jumad bari dodongkoan. Kuniang jagat nala nangtung deui blenyeh imut. Batok bulu eusi madu. Salira mah geuningan cobi sakedap. Jagat nala beuki ngadeuketan ka Mang Jumad, reup meuremkeun panona, brai beunta deui. Puntennya supados enggal damang. Kituna teh bari napelkeun dampaleungeun katuhuna kana tonggong Mang Jumad. Ser dumadakan Mang Jumad ngarasakeun haneut anu kaluar tina dampaleungeun jagat nala, laju nyaliara nyebar saawak-awak. Pulah jagat nala narik leungeunna bari meureup. Laju dibuka lalaunan binarung ngalepas ambekan anu ditahan sajongjonan. Alah, aing pisan ieu mah ngadadak teu karaos nyareri Aden. Mang Jumad seserengehan. Jagat nala jeung Raden Wijaya saleuseurian kagugu ku polah Mang Jumad anu babatek awak bari tuluy ajleng-ajlengan.
Gancangna carita Prabu Cakradharma teburung nampa laporan ngeunaan kajadian di Patamanan geus teu kacatur deui kumaha bungahna sang raja. Lian ti geus bebas tina ancaman, manehna oge ngarasa reueus tur sugema ku hiji kudua. Raden Wijaya geus bener-bener kabuktian jadi tangeuhan jeung nambah kayakinan geus diistrenan. Can deui ngeunaan patih Raksawiguna anu geus ngabantu, lain sakadar meruhkeun denawa krama ku cara masrakeun Candragiwang jeung ngabejaan cara ngungkulanana, kitu deui dina nyang hareupan kumbalana, jagat nala oge datang mere pituduh deui. Red ka Mang Jumad anu diuk tungkul di jajaran katuhu, sang raja ngandika, "Hatur nuhun Ki Jumad, kaula jeung sakabeh pangusi Wanaloka geus dibantu bari jeung lain sakali. Kaula teh berat nyuhun berat nanggung dina narimakeunana. Tah ku kituna dina danget ayeuna Ki Jumad rek diistrenan jadi senopati kerajaan Wanaloka. Ulah salah tarima, tapi nya Ki Jumad teh jadi senopati teh mangrupa pangajen ti karajaan anu moal dibeungbeuratan ku tugas jeung kawajiban. Wayahna kudu ditarima. Kaula teh hayang lamun seug Ki Jumad nepikeun kanola." "Yap, ka dieu." Mang Jumad rungah ringe red ka Prabu Cakrawidharma anu direret males ku ungeuk bari imut. Red deui ka sakur anu aya, kabehanana sarua ungeuk oge bari pasemon marah mai. Srog Raden Wijaya ngadeuketan ka Mang Jumad. Gap leungeunna dicekel, laju ditungtun dibawa ka hareupeun raja. Kuniang Prabu Cakra nangtung, kitu deui sakabeh anu aya, padang muniang laju nangtung ajeg geusan nyaksian Mang Jumad diistrenan. Sanggeus adu hareupan, solongkrong dayang-dayang ngadeuketan bari nanggeui baki anu eusina keris. Gap keris dicekel ku Prabu Cakra, serepet dipesat laju diacungkeun, biwirna katempo kunyam-kunyem ngarapal raja. Sanggeus kitu keris diasupkeun deui kana sarangkana, tuluy disodorkeun ka Mang Jumad ku dua leungeun anu namprak. Belenyeh Raden Wijaya imut. "Mangga ditampi kumargi mamang mah kahormatan sareng deui sanes pituin Wanaloka. Eta mah mangga bade sidekuatan apin teu oge." Wijaya nyarita satengah ngaharewos. Mang Jumad teu baha, dua leungeunna namprak. Prabu Cakra imut ngagelenyu nalika masrahkeun kerisna. Pok Raden Wijaya nyarita ditujukeun ka sakabeh pangeusi karaton, sorana tarik mepeuskeun simpena kaayaan. "Ahung Ki Jumad, ahung ahung!" Meh kabeh nembal, sarua ngagro bari tuluy sideku mere pangajen, iwal ti Prabu Cakra, Raden Wijaya jeung Pati Jagatnala anu keukeuh ngajanteng bari imut sinebaran. "Mangga Mang, diaturanan calik deui," ceuk Raden Wijaya bari namprakeun leungeun katuhu. Gancangna carita sanggeus rengse Mang Jumad diistrenan jadi senopati, Prabu Cakra ninggalkeun karaton dituturkeun ku sakabeh nu aya. Saterusna Mang Jumad tuluy dibawa ka kamar tamu kahormatan, kituna teh diiring ku opat emban anu nganteurkeun. Bareng asup ka salah sahiji kamar, Mang Jumad olohok bengong. Lian ti lega teh jabari papaes kembang dina guci anu cangkungna meh satangtung. Di tengah rohangan aya ranjang gede anu dikulambuan. Srog ngadeuketan, memeh ngalacat Mang Jumad ngusap seprena. Gek didiukan. "Tobat teuing meni empuk kieu," gereundeungna bari haben diinjot-injot.
Tinjot-njot. Wilujeng leleson sen. Beli aya priyogina naon mah kantun sadakeun wae lonceng alit nanya. Cek bibi emban anu nganter Mang Jumat. Oh, mangga atur nuhun pisan. Sanggeus bibi emban ngoloyong keluar, goledag Mang Jumat ngedengkeun awakna belenyeh imut. Aing masa umur-umur nyunyuhun hulu. Kakara ayeuna ngajaran sare dina kasur anu empuk kieu. Bagja. Pokna bakatku atoh meureunnan gulipak ka kenca jeung kakatuhu blak nang karak brug nang kuban bari keukeuh suraseuri sorangan. Sanggeus sawatara waktu akhirna kelaya reup Mang Jumat beureum ka sarean guher tibrana keranan. Tuluy ngimpi dirina nangtung di mumunggang barang nempo ka pelebah lande bre pamajikanana kerugah regeh ngawasa ambekan awahing leumpang nyorang tanjakan. Ih, akang di dieu yeuh, cek Mang Jumat ngagero dua leungeunna ngangkat bari ngagupayan. Reg coodah ngarandeg sajongjonan rungah ringeuh neangan anu ngagerowan. Iya di dieu nyi. Red coodah tanggah kamu munggang. Akang? Sorana laun belenyeh imut. Dagoan di dinya, akang anu mudun. Cek Mang Jumat ngagorowok deui. Tapi barang rek ngalengkah, gebeg Mang Jumat reuwaseun, sukuna ngadadak teu bisa oja. Karasa berat kacida jeung kawas anu napel kana lemah. Alah sia, nah suku kami jadi hese dilengkahkeun kieu ieu teh duduh. Cek Mang Jumat satekah pola yang bisa ngangkat sukuna nupikeun ka adu regeng sorangan. Dina kasempetan anu sarua jeung di tempat anu beda, di salah sahiji rohangan rumah sakit, coodah sasambat tina sajeroning hatena bari neuteuk waruga Mang Jumat anu teu empes-empes. Geraing handamang atukang. Duh Gusti, peparinan kebarokahan ka caroge abdi supados tiasa sabihara-sabihari deui. Abdi teh tega ninggal kayaanana. Coodah ngagerentes. Cipanon mimiti ngabendung ngahalangan teteupan, akhirna teu katahan. Segruk jeung cerika nasib salakina nu teu usik teu malik di luhureun ranjang. Breh ngadadak inget kana kendi anu dibawana, gesut ngusap cimata. Sajongjonan ngahuleng bari mencerong hulu kendi anu nonghol tina kantongna. Nya kitu, eta cai kendi teh bisa jadi marga lantaran. Pokna ngagerendeng. Kuniang cengkat laju ngadeuketan kantong anu diteundeun dina lomari leutik di sisi rohangan, reg ngajanteng. Coodah ngahuleng deui. Raga Mang leungeunna rek nyokot kantong, tapi ngadadak ditarik deui. Sapiraha ku kitang? Hatina dilimpudan ku rasa cangcaya. Tapi sanggeus dipikir deui pok manehna nyarita. Tapi sanggeus dipikir deui. Oh nyala lawer atuh lincing haruleng kitu. Kamu bisi kasibat. Kamari ge anu lala jodonging teu nyawer kasibat ya. Oh kasupan jurig termos. Aduh. Teu boga duit nginjem ke Bang Emo. Ya bebe jajang nyawer ke Mang Ian gitu. Jajing cidam. Piraku 2000 teu boga kamu. Aduh nunggu bensin bana rata mah napisa kakadang dut. Ay, kemana deh yang pode ya bila. Tapi sanggeus dipikir deui pok manehna nyarita.
naon salahna diajaran sugan jeung sugan jadi jalaran. Kitu nate bari ceg kana kendi laju dibawa ka deukeut Mang Jumad deui. Memeh caina diusapkeun kana beungeut Mang Jumad, kendi teh diparancahan sabisa-bisa. Sanggeus kitu ceudah ngusapkeun caina kana beungeut Mang Jumad. Pindah deui ieu carita teh ka salah sahiji kamar di Karaton Wanaloka. Korejat Mang Jumad hudang saharita bari jeung teu nolih nanaon, berengbeng muru karaton rurusuhan, brek sideku di hareupeun Prabu Cakrawidarma. Aya naon Ki Dulur? Hapunten anu kasuhun Sen, abdi hoyong wangsul ayeuna keneh. Cek Mang Jumad lumengis, can jejeg sapoe apanan Ki? Temal raja bari imut. Cekap Sen, sadaya kasayan salira katampi pisan. Nyari kitu kayang nama kaula moal maksa. Raja Cakrawidarma nyelang harewos ka Nyimas Arum anu aya di sagedengeunana. Nyimas, jigana cai kendi anu dibikeun teh geus tumerap, hadena teu dipiceun nya. Sumuhun Kanjeng Prabu. Nyimas Arum nembal binarung imut. Pok Prabu Cakra ngandika deui, andika bisa mulang, asal ieu apel dipurak bari jeung kudu beak. Yeuh, bari jeung radang leper Mang Jumad nampanan. Hatur nuhun Sen. Sok geura purak tong asa-asa. Mang Jumad teu baha celetrok apel beureum teh dikokos, saterusna cacamuilan. Ulah heran mun seug engke geus aya di lembur, dina diri anjeun bakal ngarasa aya nu beda. Tapi ulah salempang, lila-lila mah bakal biasa. Paling henteu dina waktu sabulan anjeun bakal ngalaman danglang lingling. Prabu Cakra nyarita kawuh imut nempo Mang Jumad anu keur ngadahar apel. Balik deui ka rumah sakit, Ceodah mimiti ngaluarkeun cai kendi kana leungeun Mang Jumad. Dadak sakara kerejet curug Mang Jumad teh usik. Akang, Pokna reuwas pacampur ato. suster. Ceodah ngageroan bari keukeuh ngabalurkeun cai kana leungeun jeung suku salakina. Sedengkeun di Karaton Wanaloka kajadian dina waktu anu sarua, buah apel anu dikokosan ku Mang Jumad teh kari satengahna deui. Sok beakeun. Mang Jumad nembal bari ngosom. Ngason. Raja nitah eureun basa nempo buah apel kari sahuapeun deui. Reg Mang Jumad eureun bedo ngahuap. Ki Jumad, disamet ayeuna andika lain sasaha pikeun kaula.
Kitu deui pikeun pangeusi ieu nagara. Umuratna eta apel hartina Andika teh hiji-hijina manusia anu dibere kautamaan ti kaula. Tah ku kituna unseg aya dina karerepet najan iraha jeung di mana kari samat we ngaran kaula bari cekel keris anu geus jadi milik Andika. Mangka anjeun baris meunang pitulung ti kaula. Tah ayeuna mah sok beakeun bral geramulang. Hatur nuhun pisan Sen. Ret ka Raden Wijaya anu direret nyampeurkeun laju ngarangkul. Hatur nuhun pisan Mang. Mangga grasepkeun wilujeng angkat. Mang Jumad unggeuh sangeus rengkuh mamandapan ka sakabeh anu aya, blem sesa apel teh dihuapkeun deui. Sajeroni ngagayem panon Mang Jumad ngulincer binarungali Mbak. Lek diteureuy les ilang ngahiyang. Petugas medis geus ngariung, susterna cakah cikih mariksa tensi dina pigelang Mang Jumad, dokterna ngaluarkeun senter laju mariksa panon anu keur ngalempre. Tensi normal Dok. Cek suster, obat terakhir kapan diberikan? Saya suntikan 2 jam yang lalu Dok. Brai panon Mang Jumad beunta. Alhamdulillah, pasien sudah sadar. Cek dokterna. Iya teh di mana? Cek Mang Jumad katara bingung. Akan Ceodah ngagabruk bari tuluy ngaguk-guk. Nyi, alhamdulillah. Hatur nuhun Gusti. Ceodah ngucap syukur dina selaing hakna. Geus 2 minggu Mang Jumad balik di rumah sakitna, panyangka Ceodah masalakina teh bakal nului cager sabihara-sabihari deui, tapi hanya akal. Brai berang repeuting Mang Jumad teh numutkeun diri mah bet jiga jelema anu keur gering pikir, remen hulang-huleng sorangan, sakapeungna deui Mang Jumad teh kawas nu teu tenang pipikiran. Malahan mah teu jarang oge jiga nu kasieuna nepikeun ka pupurungkutan, komo mun segina mangsa sareupna jeung sabada adan magrib, Mang Jumad ngaringkep di kamar bari diharudum simbut. Ceodah bingungeun jauhna deui ngarasa melang jeung watir ka salakina. Sieun, Cek Mang Jumad nangtung di satukangeun Ceodah bari murungkut. sieun kunaon ari Akang?
pokoknya mah ulah waka kapawon keun sina ini heula. Cek Mang Jumad nyekelan leungeun pamajikanana. Sanu sina ini heula teh Kang. Tungguhan sakedeung da moal ladi oge init ukur nempo cenah. Ih, ari akang saha tuh? Ni bukna huisan jabaning bongkok lumpang nama ke itek. Odah ukur ngamaklum ngarasa apal kana adat anyar nu jadi salakina serog ngalengka bari lalaunan ngepeskeun leungeun anu keur nyekelan. Reka mana nyi? Bari ka jamban tos ditata di adan apanan? Ulah atuh tayamung we di dieu. Duh, komo kacai mah eta geura di sumur. Ih. Cek Mang Jumad ngabiri gidig. Tayamung we nya ulah waka kaluar. Cek Mang Jumad nyaritana leuleuh bari neuteub antep. Sajongjonan Codah mencerong ka salakina nu beuki muntangan, akhirna teu burung kapangaruhan oge Rai Muriding. Muhun atuh abdi tayamum wae sakantenan akang oge nya. Mang Jumad unggeu. Rengse jamaah pok Mang Jumad nyarita. Yu urang kaluar ayeuna mah akang yakin anu dipawon teh geus eueuh. Rencangan ka pawonnya abdi janten sieun iteh. Nya, hayu atuh. Duanana indit ka pawon, Mang Jumad tuluy cingogo, sedengkeun pamajikanana pakpikpek nyiapkeun dahar. Tah isukan mah wayahna hawu teh sina nyang hareup ngulon deui nyi. Eta nu ngagegeuna kalamaido, kurang merenah ari nyang hareup ngidul mah cenah. Mang Jumad nyaritana bari jeung teu nolih ka Codah anu ngahuleng awahing teu ngarti. Nya tadi nama ngahanja di robi teh supados kaayaan di pawon teu matak bosen. Wayahna we nyanyi hiji deui ngarumasakeun ka kandungan mah kudu mamawa gunting leutik atawa panitik. Heug simpen dina kanyut kundang cenah. Saur saha eta teh Kang? Eta mah saur Nyi Dewi anu ngageugeuh di juru pakarangan. Tah Nyi Dewi mah keur geulis teh jabaning bager deui. Ki sakedap Kang, abdi hoyong naros. Salami ieu teh akang tiasa ninggal anu demit. Nya, kitu ge mun Nyai percaya ka akang, tapi omatnya ulah dibeja-beja ka batur. Akang era bisi majarkeun owah ke. Oh kitu eta teh. Codah bangun hareugeun. Wah Nyai oge nyangka anu sarua deui. Ih, akang mah. Walon Codah bari nyiwit. Cacap sabulan tisaprak balik di rumah sakit, Mang Jumad geus remen ngalaman nempo anu demit. Mimitina mah mineng kukurayeun jeung matak sieun, tapi lila-lila mah teu burung biasa. Sakumaha omongan Raja Cakrawidharma dina waktu harita. Kacaritakeun dina wanci pasosore, Mang Jumad memotoran mapai lembur. Kabeh anu pasarandog ngabagea bari nyelang ngajak paguneman, tayoh namah ngerasa sono meureunnan
dumeh jarang panggih tisaprak Mang Jumad kacilakaan. Rek tuluy ka mana tuh Mat? Cek Wakarta nanya. Bade teras ka kulon wa. Mangga di kantun. Tembalna bari majukeun motorna, dius muru ka kulon nepikeun ka anjog katoangan cikahuripan tempat di mana manehna kungsi labuh tea. Reg eureun ret kana tangkal kiara gede jangkung luhur tur janggotan. Breh katempo sababaraha monyet pating karajeleng dina dahan, laju turun kawas nurek ngabagea. Akhirna eta monyet teh ting laliu di hareupeunana. Duh, hampurannya kuring teu barang bawa iteh. Sabab ka dieu teh tengah aja. Kumaha calalager? Mang Jumad nanya. Monyet reang bari ting calekro, srog monyet anu panggedena ngadeuketan, geek diuk di hareupeun Mang Jumad anu geus cingogo. Saterusna kawas nu keur paguneman. Ku kabeneran deui eta kajadian teh diawaskeun ku Mang Usen ti kaanggangan, mimitina mah ngarasa reuas basa nyorang pudunan bet ningali monyet tuturbun tina tangkal kiara. Sanggeus ngarandeg tuluy dongko di tukangeun rungkun, nya tidinya pisan Mang Usen teh ngawaskeun Mang Jumad anu keur diriung ku monyet aya kana tujuhna. Ai, eta si Jumad kawas nu keur ngobrol jeung monyet geningannya, cek Mang Usen ngagerendeng laun. Ngarasa aya nu ngawaskeun monyet anu panggedena teh rutret ka sabudeureun, trep mencrong sajongjonan ka pelebah rungkun anu mindingan Mang Usen. Koleset eta monyet teh lalaunan ngajauhan Mang Jumad, laju dituturkeun ku nu sejena. Terekel naraik deui kana tangkal. Mang Usen hookeun, puringkak bulu pundukna ngadadak asa rajeg jeung andelan, gura-giru manggul karinjang, laju peperot balik nepikeun ka nu rugtug nyorang pudunan. Beja pabeja-beja sajengkal jadi sadepa. Mang Usen ngaliarkeun tales ateul nepikeun kanyebutkeun yen Mang Jumad teh muhit ka siluman monyet. Sabagian warga percaya kana beja anu katampa tuluy dipapantes jeung nyambungkeun kana kajadian labuhna Mang Jumad di palebah toangan tea. Mang Usen nyarita bari pepeta. Tenginyeum ceuli tenginyeum panon deh kama sing demina oge daek burut sakacamatan iwal urang nu henteu nempo pisan basa si Jumad ngobrol jeung monyet di Cikahuripan teh. Pok Mang Darsi mairan, piraku teuing nu puguh mah uteuk si Jumad teh ngagejlik balas kacilakaan harita muron. Apan basa labu teh tarangna neungel pisan kana aspal, untung bisa walagri deui oge. Mang Usen kerung. Bisa jadi oge Sam, tapi ketang ari anu katingali ku kami mah si Jumad teh bener-bener ngobrol jeung monyet euy. Kumaha we kawas urang ayeuna. Nya teuing atuh ari kitu mah. Mimitina mah kami ge teu percaya.
tapi sanggeus lila ngawaskeun anak kami jadi yakin yen si Jumat teh geus muhit. Ceuk Mang Usen bari rutret. Sabot keur kitu wakas tanu ti tadi cicing di juru warung teh teu burung milu nyarita. Minggus, maneh ulah ngear-ngear beja nu teu karuhan sen. Karunya baru nage. Kituna teh bari muncer. Ima ukur nepikeun anu kasaksen wa. Cek Mang Usen dadak kuram kireum. Tong boros si Jumat, dalah kami oge sok ngajak ngobrol domba, hayam, ucing. Nah eta kasuk munjung oge. Wakas ta neuteub beuki seukeut. Benten atuh ari eta mah wa. Ya naon bedana apaan monyet oge sarua satona din. Cek Wakas ta nyarita bari ngajengkat saterusna indit ninggalkeun warung. Mang Usen jeung nu araya pada olohok bengong nempo Wakas ta anu ngalios kitu bae. Kunaon cenah Wakas ta bet kawas nu amek kitu nya. Mang Usen nyarita bari kerung. Mana kitu oge tu geunah hate meureunan. Apaan si Jumat teh masikeun aya bau-bau dulur jeung manehna teh. Ceuk Mang Darsi menembalan. Heueuh nya, aduh teu inget deh kah euy. Tapikeun bae ah. Tungtung nama saleuseurian laju nuluykeun deui obrolan. Tapi pagunuman teh ngadadak eureun basa Coda asup ka warung, jep jarempe, sakur anu aya pada ngareret ka Coda anu leumpang rek nepungan Bidarmi anu boga warung. Nyi Oda? Cek Bidarmi kawas nu kaisinan. Muhun meuni rame warung teh. Wire halodo kitu. Temal Coda bari imut. Nya jiga namanyi teu cara kamari-kamari nu hujan wae. Sok atuh rek meuli naonnya? Minyak 1 kilo, gula beureum saparo sareng eta we suuk 1/4 kilonya. Suuk? Cek Bidarmi ngadadak kerung. Mun suuk eta geura akangna tara-tara ti sasaribet palayeun sangrai suuk. Nya atuh. Ya. Sabaraheun sadaya Nabi? Ceuk Coda bari nyokot duit tina dompetna. Sangeus babayar leos Coda ninggalkeun warung. Pok Mang Usen nyarita deui. Tuh nya si Jumat hayang sangrai suuk cenah. Kawas monyet wae nya. Beuki kaharti ari kieu carana mah. Mang Darsam ngagerendeng. Maksudna kumaha? Mang Usen mencerong. Si Jumat teh dina henteu munjungna oge bisa jadi geus ditulungan ku siluman monyet basa kacilakaan. Naon alasanana eta geuning bet boga pikiran seperti kitu. Apaan ti tadi ge geus dibejakeun. Numutkeun syariat mah si Jumat teh moal salamet. Pan bareto oge di dinya teh aya nu cilaka nepikeun ka paehna. Inget teu? Mang Darsam malik tumanya. Nya, kuring inget Sam. Sedangkan si Jumat bisa disebutkan teu cecel teu bocel. Dina nyana ge ukur tina tarang nu jahit 3 jahitan teh geuningan. Bener oge nya euy. Ceuk Mang Usen ungut-ungutan. Jeung deui lamun munjung ka monyet si Jumat geus tangtu jadi jelema beunghar. Tapi buktina eta si Jumat ukur hirupna pas-pasan apanan. Oge nya. Tapi anu puguh mah rek bunjung atawa henteu si Jumat geus aya hubungan jeung siluman. Mang Usen mereka tandesan. Dina poe isukna demi ngayakinkeun dirina Mang Usen nganjang ka imah Mang Jumat, alesanana mah sono hayangeun panggih.
padahal anu sabenerna mah hayang nalungtik ngeunaan Mang Jumad. Sampurasun. Cek Mang Usen nyelengkeung. Rampes, yap ka dieu Sen. Kabeneran pisan. Tadi nama kuring teh boga niat rek nepungan maneh. Cek Mang Jumad ngabage ya. Ih, baruk. Cek Mang Usen reuwaseun. Teg nyangka pasti rek ngomongkeun ngeunaan kalakuan dirina anu geus ngear-ngear beja. Aduh, kieu carana mah aing teh lir anjing anu nyampeurkeun panggebug atuh. Gerentes Mang Usen. Sanggeus dariuk jeung disuguhan cikopi, pok Mang Jumad nyarita. Hampura samemeh nanya, kuring hayang nalek. Wayahna jawab sing bener. Gap leungeun Mang Jumad nyokot rokok, laju disengeutkeun. Ari Mang Usen kalah beuki teu puguh rarasaan. Komo nempo pasemon jeung omongan Mang Jumad nu daria samodel kitu mah, jajantungna ngadadak ratu. Ngeunaan naon teh Ahmad? Pokona mah ulah aya nu ding-ding Cicak-cicak di dinding. Pokona mah ulah aya nu diding-ding kelir jeung kuring mah nya. Sabab ieu teh aya urusanana jeung kasalametan kulawarga maneh Sen. Nya naon teh ieu teh? Mang Usen kata rapias. Jawab sing jujur. Maneh kungsi nimu batu ali di buruan imahnya. Cek Mang Jumad mencerong. Plong atuh hate Mang Usen teh ngadadak ngemplong. Oh, batu ali. Ari sugan teh naon Mad? Hideungnya sagede kaleci. Mang Jumad nanya deui. Nya Wayahna eta barang teh kudu dipikeun. Lain bagian maneh Sen. Pugunyaan Mad. Kungsi ditawar 200.000 ku si Sudin oge. Teu dibikeun eta teh. Teu naon. Ngan hartina maneh teu karunya ka pamajikan anu ampir unggal peuting ngakukeun nyeri sirah. Nah geuning apa? Cek Mang Usen olohok. Aya nu ngabejaan anu mata kedapiceun Sen. Sajongjonan Mang Usen ngahuleng antara percaya jeung cangcaya ku caritaan sobatna. Teu lila ngolebat aya pamikiran anu lian. Disangkana mah Mang Jumad jijieunan jeung hayang miboga batu alina. Piceun kumaha tuh? Da kuring mah teu nyaho carana. Mang Usen ngolongan. Babari kari purageun we di tengah jalan anu ngolecer. Ngeunaan iraha jeung di mana eta mah kumadinya Sen. Lebar atuh ari kudu dipiceun mah. Rawatan we kumaneh daek teu? Hampura euy eta barang lain bagian kuring oge. Hawana panas jeung teu pihadeun deui. Mang Usen mimiti yakin geuning Jumad teh teu saperti anu disangkana. Pamajikan maneh bakal cager lamun eta batu ali buru-buru dipiceun. Kieu atuh sok piceun, tapi di mana teu ngabukti ku kami digantian 200.000 sapanawaran si Sudin. Heug atuh ari kitu mah. Tapi lamun omongan maneh kabuktian, uing nu malik mayarnya. Hitung-hitung syukuran we alatan cageurna pamajikan. Teu kudu kitu Sen. Nu penting mah jikan maneh cager. Ceuk Mang Jumad marah mai bunga. Panon poe anu tadi beurang nyaangan, harita mah geus nutug di satu kangen gunung geus saneureuh sangeus cacap sapoe manceran. Reup-reupan saterusna poek bangun anu ngarayap lalaunan, nutupan pileuweungan, pasawahan jeung pilemburan. Hawa tiis mimiti nerekab ka bawa angin anu ngahiliwir laun, kaayaan simpe nepikeun ka sora jangkrik jeung cicir oge teu kadenge. Ukur sora bangkong anu kalan-kalan kapireng ti sisi balong. Lembur teh jiga nu tentrem
dumeh mangrupa pasualan jika nu disidem ngahaja kawas anu sina namper dina poekna peuting anu mindingan jeung baris diguar deui dina poe isukan. Kacaritakeun di imah Mang Jumad, peuting kadua sanggeus kanjangan Mang Usen anu jadi sobatna. Pok Mang Jumad nyarita, Asa hareudang kieu atuh Nyi, cik buka janela teh jeung pantona sakalian. Manya teuing atuh Kang, pugu abdi mah tiris ieu teh. Piraku Nyi, sakieu bayeungyangna apanan. koloyong codah muruka palebah panto, brai dibuka kitu deui janelana. Kang, ikantunnya luka kunaon ti tadi teh bet ngeurelek wae. Abdi bari menok ti payunnya. Nyanyi sanggeus codah ngoloyong ka jero kamar, gek Mang Jumad diuk deui dina kursi bari tuluy ngalanan kancing bajuna. Dina tarang katempo renung ku kesang, gap kana emuk, gelekek nepikeun kabeh akawas nu keur hanaang. Kuniang cengkat leos ka pawon, niatna rek nyokot hihid pikeun ngagebran awakna. Barang sup ka pawon, pat lampu teh ngadadak pareung, Mang Jumad rungah ringe. Brai hurung deui, tapi dumadakan selengseng ka ambe bau hangru, Mang Jumad nepikeun kameh ongkek. Sajongjonan mah nangtung panona ngulincer nempo ka sabudeureun pawon. Mang Jumad yakin sakedeung deui bakal aya nu rek nembongan. Gesru aya sora anu nyeret lengkah ti pipireun pawon. Ceuli Mang Jumad beuki rancung ngadedengekeun, les teu kapireng deui. Makhluk naon nu rek nembongan teh? Anjakal datangna teu pihadeun ieu teh. Uring kudu bener-bener waspada. Gerentesna bari rarat reret. Keteyep ngadeuketan lawang, gep kana halu anu nyarane dina bilik, raga mang leungeun katuhuna muka tulak panto. Brai panto dibuka, gebeg Mang Jumad ngarenyag basa ningali tangtungan lalaki hideung meles geus ngabadega di hareupeunana. Saha anjeun? Cek Mang Jumad nanya bari nitenan. Ret kana awak anu teu dibaju, ukur di calana ponok bari jeung nyeker, dampal sukuna katempo jebrag, beuteungna budayut. Ret deui kana beungeut anu pikasieunun, panuna gede gular giler, letahna ngelel bari sirah gudagi deug. Saha anjeun? Cek Mang Jumad nanya deui. Ngaran aing teh Jabantrang, aing anu ngaguguh di pasir Kiara. Tembalna bari nyerenge, kawas nu ngahaja nembongkeun sihungna. Aya maksud naon datang ka dieu? Rarasaan mah kuring teu boga urusan jeung anjeun. Aing rek bali tungan, sabab sia geus ngaganggu kanunahan aing. Pokna hauk polotot, curugna haben tutunjuk. Teu salah eta teh, ngaganggu kumaha maksudna? Satadina ngaing dititamaehan pamajikan si Usen, tapi ngaing kala resep ngoconan manehna.
Mucak atuh dalam pupuringisan basa siranaku aing dicekelan. Jadi anjeun teh aya nu nita. Nyaho atuh. Manusia tuh kudu nyaho saha jelemana. Terus naon urusanana jeung kuring? Eta geuning maneh nepikeun ka nyebut rek balitungan sagala. Apal si anu ngabejaan si Usen sangka nitah miceun batu ahli. Walau eta pisan ngaing jadi teu boga pangbalikan jeung teu bisa ngoconan deui pamajikanana. Jauheun nepikeun ka bisa maragatkeun nyawana mah. Si Usen teh sobat kami. Jadi wajar mun kami haat ka manehna. Aing teu bisa asup ka imahna deui gara-gara sia nu mageranana. Kituna teh bari ngadadak nyampeurkeun ka Mang Jumad, leungeunna Ramakah rek ngarah kana beuheung. Mang Jumad rikat ngagiwar bari sakolepat ngababukeun halu kana tonggong musuhna, betak satakerna, del potong, sedengkeun anu dibabukna mah teu kerel-kerel. Sanggeus malikeun awak eta makhluk nu ngaranna teh Jabantrang teh narajang deui, hiuk suku katuna ngarah kana kekemplong, Mang Jumad lat ngagiwar, jedug, nenggel pisan, bangkieu, jalik-jug, kedebut labu, nyang saya kana bilik. Geuning teu sapira sia teh. Udang sia. Mang Jumad muringis nahan ka nyeri, ret kana arit anu nyelip dina bilik, gep dicekel tuluy nangtung lalaunan. Teh Jabantrang seuri lelenggahkan. Bawa ka dieu eta pakarang teh. Yoh, gura pilih daging nu hipu jeung tulang anu rangu. Pokna bari ngabendeng, nyel atuh Mang Jumad teh kahudang amarah, seak ngambatkeun arit ngarah kana beuteung musuhna. Teh Jabantrang teu ieu ngagiwar kalah ngaja mereka sempetan geusan disabet pakarang. Seak, buntrang, basa arit ngahanca beuteung anu jadi lawan. Mang Jumad reuwaseun, aritna bener-bener teu mempan. Bisi ilaing panasaran. Sok kainya gerambatkeun deui eta cocolek tarasi teh. Mang Jumad kalah unur-unuran, sadar sapinuhna yen anu jadi musuh teh lain tandingan manehna. Sanggeus kapikiran, brebet lumpat muru ka goa. Rek ka mana sia? Kalah init kitu bae. Rek nyokot bakarang nu sejen sia teh. Jiga itu, pilih nu panghadena. Sup ka goa, gep kana keris anu diteundeun dina padaringan, samemeh kaluar Mang Jumad napelkeun keris dina tarangna bari ngagerendeng. Prabu Cakrawidharma, abdi nedapi tulung. Pokna bari tuluy ngaleos deui. Serog adu hareupan, keris dicekel pageuh pisan, panon mencerong kanu jadi lawan. Teh Jabantrang ngadadak kerung, ret kana keris anu dicekel ku Mang Jumad. Jadi eta gaman andalan sia teh nya. Nya, nah geuning jiga nu seber kitu. Mang Jumad nyarita kawas nu ngalece. Aing mah eueuh nu dipikasieun. Komo deui ku tangtungan samodel sia. Hayo, buktikeun eta omongan teh. Cucu ngah teuing, ku aing dipodalan sia. Teh Jabantrang haget ngalengkah ngadeuketan, leungeunna nyolodor binarung kuku rangguas anu harideung rek nyekek Mang Jumad deui. Dina waktu anu samporet, samemeh leungeun Teh Jabantrang nepi kana beuheung, teuing ti mana datangna, ujug-ujug aya hiji ciri menu kacida cangkung gede ngabdega di tukangeun Teh Jabantrang. Teu anta parah deui, karawak awak Teh Jabantrang teh dikeupel, tuluy dibawa ngiles teuing ka mana.
Mang Jumad rewas kareureuhnakeun saterusna rutret ka sabudeureun kaayaan suwung deui simpe kawas nu teu kapangaruhan ku kajadian anu kakara tumiba. Mang Jumad narik ambekan pok ngagerendeng sorangan, Hatur nuhun kana pitulungna Prabu Cakrawidharma. sanggeus nangtung sajongjonan akhirna Mang Jumad asup ka jero imah, blug panto pawon dipeneutkeun laju diselotkeun deui. Memeh ka tengah imah nyilang heula neuneun keris di jero goa, sup diasupkeun kana padaringan, saterusna ditutupkeun ku kain bodas. Anjog ka tengah imah gek diuk dina kursi satengah mebeutkeun awak, Mang Jumad rumahu binarung ngarasakeun kanyeri balas patelak. Saminggu ti saprak kajadian harita, Mang Usen jeung Ceu Idar pamajikanana ngadatangan Mang Jumad bari rebo ku babawaan. Ti ditu mah boga niat rek mulang tarima alatan ti saprak miceun Batu Ali teh pamajikanana cager. Teungaeh wae ngakukeun nyeri sirah deui. Mang Jumad jeung Ceu Odah kekepehan nolak babawaan, sok sanajan akhirna mah teu burung ditarima oge. Pok Mang Jumad nyarita, "Ari rek ka dieu mah ka dieu we atuh Sen, teu kudu barang bawa sagala, kawas ka wae." Nya kabeneran kuring teh keur boga rejeki, hitung-hitung babagi we Kang. Nya atuh nuhun pisan ditampi kalayan kabungahan. Kumaha Nyi Idar, damang? Temal Mang Jumad bari tuluy nanya ka Ceu Idar. Alhamdulillah Kang, pangestu. Pok deui Mang Usen nyambung omongan. Puguhnya datangna ka dieu teh rek ngabejaan. Sing horeng omongan akang basa harita teh geus kabuktian pisan. Eta we sanggeus miceun Batu Ali, pamajikan geus teu nyeri sirah deui. Alhamdulillah, temal Mang Jumad bari imut. Nyaan euy, nyahoan? Dinuhung maksud teh. Suka mana karep ari nyarita teh Sen, kabeneran we eta mah. Teu kabeneran oge atuh Kang. Moal pati-pati nitah miceun Batu Ali lamun teu didasaran ku pangawuruh mah. Geus lah, teu kudu kapapanjangan, mending urang ngopi ayeuna mah. Sok atuh Nyi, eta gerah goreng sambeuna. Hatur nuhun nya Kang. Walon Ceu Idar bari tuluy ngaragamang kana piring. Sanggeus aya kana sajam, Mang Usen jeung Ceu Idar amitan mulang, Mang Jumad jeung Ceu Odah jajab nepikeun kaburuan. Dina pamustunganana mah Mang Usen teh babalik pikir, lian tinggal nuhunkeun teh manehna oge rumasa geus boga dosa kungsi ngagogoreng Mang Jumad, tapi ayeuna Mang Usen ngarasakeun sorangan Jumad teh teu saperti anu disangka samemehna. Lian ti eta omongan Mang Jumad oge geus kabuktian, nya ku alatan eta Mang Usen atoh taya padana.
naon anu geus kaalaman ku dirina nepikeun ka di beja-beja kanulian teu di sawah teu di kebon nyiar-nyiar nyaritakeun Mang Jumad binarung hate anu reueus tur sugema. Hebatnya ngarubah hate batur anu tadina dengki, anu tadina ngewa, anu tadina ngagogoreng ya, robahan gitu nya. Jadi malik resep, malik nanti malik nyaritakeun kehadian-kehadian urang gitu. Gitu teh hikmah dina dongeng dikitu palawarginya. Jadi lain aya anu robah kaayaan tina miskin jadi beunghar identik namun kitu urang teh. Tapi anu paling dahsyat makna dina setiap dongeng carita kehidupan teh nyaeta ngarobah hati. Nu ngewa jadi cinta kitu nya. Kang Jumad mah geus lain jalma nu baheula deui, ayeuna mah jadi jalma nu samanea, jalma pinilih bari jeung boga kabisa deui. Pokna basa ngariung di warung. Nu bener Sen, ceuk saha eta teh? Cuk Mang Darsam mencerong. Apaan ceuk kuring Sam? Jeung deui kuring sorangan geus ngarasakeunana. Piraku teuing Sen, cikan kumaha teh jujutanana kumaha? Cek Mang Darsam beuki panasaran. Teuing atuh, tapi nu puguh mah basa harita ulin ka imahna, Kang Jumad teh ujug-ujug nita miceun Batu Ali. Oh, Batu Ali anu harita ditemongkeun ka uing teh Alin. Tah, nya Batu Ali nu eta teh Sam. Jadi geus dipiceun eta teh. Padahal mah bikeun we ka uing. Mang Darsam bangun hanjelu. Terus kumaha caritana eta teh? Tuluykeun atuh. Nemutkeun Kang Jumad eta Batu Ali teh moal pihadieun anu mata kudu dipiceun oge. Samalah mah Kang Jumad nepikeun ka nyarita. Leuwih gancang miceuna sarua jeung leuwih gancang oge cageurna pamajikan nu remen nyeri sirah. Da memang kitu pisan deui. Disaprak boga Batu Ali anu eta, pamajikan teh meungal peuting nyeri sirahna, nepikeun ka pupuringisan sagala deui. Terus sanggeus dipiceun pamajikan maneh jadi cager kitu. Mang Darsam nempas. Alhamdulillah Sam, pamajikan geus tarasa samat nyeri sirah deui ayeuna mah. Sajongjonan mah Mang Darsam teh ukur ngabetem. Rek teu percaya tapi anu nyarita teh sobat dalitna. Akhirna mah ngahuleng bangun jero mikiran. Beja tatalepa nerekab ka mana-mana. Akhirna Mang Jumad jadi jojoan anu rek tatamba, kawentar jadi jelema anu ahli kana ubar. Paso sore di tuangan Cikahuripan, Mang Jumad diriung ku monyet anu jarongjon murak apel beureum sanggeus dibagikeun hiji sewang. Belenyeh Mang Jumad imut, kagugu nempo monyet anu ngarebut apel baturna, tuluy nerekel kana tangkal, sedengkeun anu direbut ngaharengan bari culak cileuk. Geus antepkeun di, keun bae ulah diudag karunya. Yeuh aya keneh. Ceuk Mang Jumad bari mikeun apel. Langit sore keur meujeunna bengras, megana kahibaran ku warna koneng jeung beureum, panon poe kakara surup di satukangeun gunung, dangdaunan ngajeten teu obah bangun anu leuseuh balasa poe diulinkeun ku angin anu nebak ngoconan. Kalakai anu marurag ngibalemah pating solengkrah. Wanci sakedeung ge oge ganti, beurang baris kaselang ku poekna peuting. Bulan sapasi geus taki-taki rek midang makalangan, maturan sakumna pangeusi alam dina nyungsi alam impian. Sadang sari lembur singkur banjar karang pamidangan, kiwari jadi catur anu gujur ti lembur ka lembur, ear ti desa ka desa. Didinya aya jalma nu hirup sederhana, boga pangabisa nambaan anu teu walakaya nepikeun ka cageurna, ngaranna Mang Jumad, jalma nu kungsi kasarat.
pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya tekaraosnya tos episode kalima dina lalakon Jumad Kasarad karya Kang Cepi Setiawan atanapi Ari Salse. Jadi ngarang dongeng nate Ari Salse we gitu. Ieu lalakon teh seueur pisan hikmahnya sareng memang lumrah seueur kajantenan jalmi-jalmi nya anu dianjangkeun ka alam jin, dianjangkeun ka alam siluman ban kitu nya. Aya anu memang dipuhit hayang bisa nganjang teh, aya anu memang diondang gitu kulantaran kahadean eta jalma. Naon kahadeanana nya tadi teh nyaahan deudeuhan sapertosinya ageman Prabu Siliwangi di mana urang hayang hirup bagja, hayang panjang umur, mangka di mana wae urang ayana bagjakeun bungahkeun sakabeh makhluk Gusti anu kumulatif di alam dunia. Ti mimiti uteuk tongo walang taga batu taneuh nu ditincak hawa anu diisepnya tatangkalan sasatoan bungahkeun ku urang. Di mana aya nu butuh ditulungan ku urang, mangka sakabeh alam bakal ngabungahkeun ka urang. Di mana urang cicing di hiji tempat, jadikeun eta tempat teh saksi ibadah urang, saksi kahadean amal urang nya gitu. Mangka setiap tempat bakal ngarasa reueus nalika eta tempat dipake ibadah ka pangeran nya gitu. Nepikeun ka sabagian kolot baheula mah pan aya salat tahiyatul alam gitu nya pikeun ngamuliakeun alam di mana urang cicing teh gitu. Tadina lalakon Jumad kahadean anjeunna nalika nulungan monyetnya anak monyet tengah peuting dea kalayan ikhlas tanpa pamrih nyaah gitu nya kapapada makhluk Gusti sing horeng anu ditulungan teh mamalihanana anak raja jin deanya anu memang tatu sanggeus begalan pati jeung denawat krama dea. Akhirna buah tina kahadean nulungan makhluk Gusti nu sing horeng eta teh anak raja Mang Jumad dianjangkeun diondang ka alam jin teh gitu kan. Seuseuda mah anu ngelmu mah ngulik kitu nya gitu, ngulik seperti doa Sulaiman begitu, sepertinya puhitan-puhitan di mana orang nanti sapertos Raja Jin Maimun gitu. Aya dina jalur kitab ilmu hikmah dari palawarginya di mana orang muhid amalan eta mangka bakal disumpingan ku Raja Jin Maimun. Nah, ciri khasna teh masihan Ali ya, gitu sebagai cinta mata. Tadina lalakon Jumad mah dipasihan keris gitu cinta mata nate rupi-rupinya palawargi eta mah kumakayaan wallahu alam nya ieu mangan sakadar carita gitu. Ngan anu paling pokona mah hikmahna nyaeta urang kudu mikanyaah ka papada makhluk Gusti sesuai keterangan bannya di mana urang mikanyaah makhluk Gusti nu aya di bumi mangka makhluk Gusti nu aya di langit bakal mikanyaah urang. Eta dina keterangannya dina kitab Nasoihul Ibad aya gitu. Matak nyaahan deudeuhan teh sing horeng buahna bakal balik di ka urang. Cekolot-kolot baheula mah nya datangna rahmat pitulung Gusti Allah teh ku cara numpakan dunia nyarandena kana agama. Urang hirup sesuai aturan Gusti Allah. Tah engke datangna pitulung Gusti Allah teh lewat wasilah makhlukna. Tadi teh nyumpakan dunia teh nya sabab da urang mah pasti moal lepas tina dunia salila hirup di dunia mah. Borojol urang ka alam dunia nu diteangan teh naon? Susu pan ye susu nu jadi indung ta eta wasilah teh. Susu teh dunia. Kitu nya uripna manusia teh pasti lewat dunia gitu. Wasilah teh nya susu gitu. Ari susu kaleng mah susuna diinum ku bapana, kalengna dicook ku budak. Ari susu indung mah susuna diinum ku budakna gitu. Susuna dicook ku bapana.
Lagi kemana ya? Oh sih kata tunggu ya, pikiran teh bener-bener jadi ngaco. Jadi pikiran geus bener bitenya urang teh eling gitu obrolan teh. Gitu dah jelema banyak luak leok teh. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.